Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatullah sadana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi sadana dawaiha. Allah resep sholawatan bening bari ngagayem Allah nama sakali ngagayem 7 kali marukan tadi telak-telak tadi dia pakupis nginum ongkoh ngagayem ongkoh al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Hafal hartos teu paingan al jannatu ari eta surga wa naimuha jeung kanikmatan eta surga al jannatu wa naimuha sya'du dicawiskeun dihususkeun diperuntukkan kanggo saha sya'dul liman yusolli jang jalma-jalma anu maca ngante kudu rajin sholawat bari nyeuseum sholawat bari masak sholawat bari ngambek ka salaki sholawat sok tara hari budak hadroh nama alhamdulillah palintar sholawatna kin dina tengah-tengah pangausan hoyong sholawatana ulah jeung budak hadroh jeung ibu-ibu nu tiasa kengeng acis langsung anu wantun jamaah sholawat nangtung kasihan acis menang surga ongkoh menang duit ngantak kudu rajin sholawat insya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha kurang kompak ashhadu an la ilaha wa ashhadu
أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الحديث لا إله إلا الله لا إله سدنا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا سدنا bapak-bapak ngiringan, ibu-ibu ngiringan sadana. Jap tempeh lah. Beres uing sakali. Ece jeung bapak-bapak kompak. Ece ngalantunkeun la ilaha illallah ku uing urang bedolkeun barokah. Hoyong. Nu gaduh sametan sing lunas sametan. Nu can laku kawin sing laku kawin, nu hayang ngajual kebon sing laku kebona, nu hoyong naik pangkat jabatan sing naik pangkat jabatan, gaduh burang kali nu keur ngaji sing jadi burang kali nu soleh soleha, ngantak pantengkeun di mana keur maca la ilaha illallah, panangan simpen tong ngagayem wae bacakeun kalimah la ilaha illallah. Bereumkeun suacana. La ilaha illallah heula tuh cicing heula cicing uing heula geus uing ge tuturkeun ku ece jeung ku bapak siap oke La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nu aya kahoyong dina hatena pantengkeun ka Gusti Allah bari ngalafalkeun la ilaha illallah panjatkeun doa. La ilaha illallah Hul malikul aqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai jamaah semua, mari kita berkumpul menyanjung Nabi dan Rasul, semoga doa terkabul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan anu tos manjatkeun doa sepanjang urang maoskeun kalimat zikir la ilaha illallah sing diijabah ku Gusti Allah, amin. Upami rezekina aya keneh dina luhur langit mugia mesing dilungsurkeun ku Gusti Allah, upami aya keneh di handapeun taneuh mugia mesing dibijilkeun ku Gusti Allah, upami anu tebih keneh eta rezeki mugia mesing dicaketkeun ku Gusti Allah, upami rezekina kacampuran perkara anu haram mugia mesing dihalalkeun ku Gusti Allah.
Ya Allah ya Rabbal alamin. Puja urang sanggakeun ka Gusti Allah azza wa jalla. Sarimbit kali puji urang panjatkeun ka Gusti Allah nu maha suci. Tasyakur binikmah urang sanggakeun ka Gusti Allah nu maha gopur. Ngalangkungan kudroh inayah izin di Gusti Allah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Urang sadaya dina wengi ieu biasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok di ieu haplah anu insyaallah barokah. Hoyong barokah? Ibu-ibu hoyong barokah? Bapak-bapak hoyong barokah teu? Sim kuring bade naros naon namina eta hartos tina barokah teh naon? Aja kan dia ditaros hoyong barokah teu hoyong. Bapak hoyong barokah teu hoyong, ditaros barokah teh naon? Manya mika hayang ka perkara anu teu nyaho. Cek hiji lalaki pemuda abdi hoyong ka istri tapi teu katempo istrina. Kira-kira na eta lalaki daekeun moal lamun teu nempo heula istrina. Moal urang ge lamun teu wauh kanu ngaranna barokah jang naon urang ngarep-ngarep barokah. Da moal mungkin barokah dibikeun ka jalma anu teu nyahueun artina barokah. Pasian kuning atong, pasian terang tong, wani piro. Ustad, apa itu barokah? Barokah teh bila mana hiji jalma cicing dina jalan alus, terus eta jalma resep kana perkara anu alus-alus, terus eta jalma nambah-nambah pagawean anu alus, mangka eta jalma barokah. Ece jeung bapak cicing dina perkara anu alus ngaji. Saya ngaos teh, saya ngaos teh. Di mana judulna ngaos saya kieu dalilna. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa jihadun fi sabilillah. Sing saha jalma anu bijil ti imahna kanggo tolab ilmu fahuwa jihadun, mangka eta jalma keur ngalaksanakeun amalan jihad fi sabilillah dina jalan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak tadi ngalengkahkeun dua sampean dibarengan ngepatna dua panangan. Ece nya kitu kene riweuh tadi nyiapkeun kurudung leres. Leres teu? Lamun rek ngaji mah kurudung kudu halus. Bener. Lamun di imah mah daya getanangkan ge dipake. Akur teu? Gamisna dipilihan, kurudungna dipilihan. Bapak-bapak nu biasana make kaos sangsang tapi rek ngaji mah make baju koko. Riweuh teu nyiapkeun perkara nu kitu. Riweuh tapi eta perkara riweuh ngadatangkeun barokah. Sebab naon? Ngalampahkeun perkara anu sae. Anta kecil mereka ngaji mah kudu semangat. Jeung akang karak nyiapkeun peci, ece riweuh nyiapkeun kurudung, riweuh nyiapkeun gamis, akang riweuh nyiapkeun koko, riweuh nyiapkeun sendal, riweuh nyiapkeun sarung. Pan awewe mah kadang-kadang di uing di ditu di Sukabumi ceu. Ngartos bahasa uing teu? Da lain kasar di Sukabumi mah uing teh bahasa sapoe uing. Lamun bahasa Banten mah diwek. Ai bahasa dia naon? Ai. Urang. Berarti Skobe jeung Karawang sarua wae. Anu ngabedakeun ai Karawang mah aya goyang Karawang. Betul? Leres teu? Ece bila mana ece riweuh nyiapkeun hiji perkara jang ngaji. Akang riweuh nyiapkeun perkara jang ngaji.
pas ece bebenahna geus meruluk tah dosa ece. Terus keluar ti imah pen palih kanan payunkeun maoskeun amalan bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahil sok tadi memeh berangkat maoskeun kos diet. Oh iya. Hari bapak-bapak tadi pas arek init ngaji maca bismillahi tawakkaltu alallah heula teu? Oh berarti sarua burungna. Pantesan di dieu mah loba reungit atuh. Da eta mun ngaji tara make bismillah tawakkaltu emot nya. Innamal a'malu binniyat. Ari amal kumaha niat. Ulah sageunahna we solonong boy. Ece keluar ti imah lengkahkeun sampean kanan bacakeun bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu pangaosan rutinan dinten naon? Sabtu. Sabtu Rebo? Sabtu. Sok sabaraha puluh nu hadir? Aya 50. Bapak-bapak malam naon? Malam Sabtu. Aya 50. Lebih. Berarti yakin anu ahli surga teh. Nah, hanya nona ngagorolong. Keke rada meragukan aja. Ari di Sukabumi mah ibu-ibu di pesantren kuat nyampe 200. Lalaki mah 15, 20. Di Korehan jeung aki-aki nu tereh maot tepi 30. Tapi eta nu jumlahna saeutik dijamin tereh abus ka surga beda jeung nu loba ibu-ibu. Naon sebabna? Bapak-bapak mah kopiahna lunas, bajuna lunas, sarungna lunas, sendalna lunas. Hari ibu-ibu mah kerudungna ngan, bajuna ngan. Akur teu? Aing teu ngarti ajengan. Aing di ditu di Sukabumi. Di dieu mah moal pati teuing beda. Luhur koneng, baju koneng, handap koneng, sendal koneng, huntu. Kudu akur, bring poe Senin, beureum. Bring poe Salasa, bodas. Bring poe Rebo, gandaria. Kabeh eta menang nganjuk. Kumaha hukumna ustad lamun abdi nganjuk baju ka pangajian meunang teu meunang? Lamun izin ti caroge. Lamun ece nganjuk baju jang ngaji teu izin ti carogena haram dipake tolab elmuna. Nah. Akang alus keprok bunga. Iya, lamun pamajikan make baju nu haram teh nu bakal disisa di neraka mah ente. Sebab naon? Moal mungkin awewe nganjuk lamun dibere duit. Betul tidak? Tidak ada wanita yang matre, ada juga lelaki yang kere. Hidup ibu-ibu hidup. Aing mah menggunakan ibu-ibu atuh. Aing ngacapruk lah ngajina kemarin mangkewe. Kuna lain masalah di kaloyo. Ari ibu-ibu teh mun ngaji teh sok pararantes. Di dia diberiman, pipi dikonengan, kelek disemprotan. Ibu-ibu mau udah ngaji teh. Ada tuh, bapak-bapak coba deketan, bau udun. Nanti ayo resep jeung ibu-ibu. Ibu kau wanita mulia, derajatmu tiga bantuan dewek atuh. Mereka serangkeng-rangkeng ge geblek. Kan geus mangmunangkeun dek teh beureunan.
Apa teh lagu itu? Us ku pamajikan teh 8. We majikan aing bager ke kos ieu. 8. Mun di 8 teh, bari di 8 teh bari di sholawatan. Ya Habibi, ya Mamangku, ya Habita. Lamun ece boga salaki kemet, ya Habibi, ya Mang Kemet. Dahar huapan, kesang elapan, pipi ciuman, tarang ciuman. Atau makana keher ulah sok bau letak lah. Ya dengen. Bila mana hiji awewe nyium tarang salakina kalayan hoyong ridona Gusti Allah, mangka eta awewe sakali ciumanana gugur dosana 70 dosa. Geblek Jawa di dewa. Aduh ya Allah ya Karim. Cirian pemajikan saya besi isukan salakina deklok tarangna. Ya dengan benar ya. Bila mana hiji awewe nyium tarang salakina kalayan ikhlas ridho tina manah nah hayang ridho ti Gusti Allah, mangka 70 dosana murudul haritaken. Coba bayangkeun lamun peuting ieu ece nyium 10 kali. 70 kali 10 700. Lamun 10 poe ece nyium 7.000 beak ta dosa. Beak dosa bareng jeung salaki modal sebab tarangna dek. Kalaunan bae juga, kalaunan. Ustaz, kumaha? Cek bapak-bapak, ibu-ibu, pamajikan aing bersih dosana aing dewe kumaha? Atuh babari. Lamun akang nyium tarang pamajikan, kalayan ikhlas ridho kana Allah. Pan lalaki malici palbaya pangabutuh karak lana lene, bener teh? Lamun teu kitu cuek we, bener teh? Salaki saha eta? Aya di dieu teh jelmana? Anu mana? Amit ya. Ya, lamun ka pamajikan. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, cek bagina Rasul. Pang alus-alusna lalaki anu alus kanu jadi pamajikan anak. Da dengekeun sebelum lalaki da nu kurang ajar mah lalaki, bener teh cek? Ustaz geuning nyaho pandewe ke lalaki. Ngadekan teh kurang ajar. Deka lamun ke pamajikan teh arek dahar pamajikan sok dihuapan, lamun rada kesel make senok temok. Jadi dangukeun lamun akang hayang menang ridho pangeran sakali nyium tarang pamajikan mangka akang sarua jeung kurban onta. Ustaz pamajikan abdi teh pan sok ngarambet. Aya bahasa ngarambet tidak teh? Tanur. Sarua tuh ya. Pamajikan abdi teh pan sok tanur jeung ngarambet eta tarangna geus kokoloteun hungkul. Da meuni keusrak Ustad pas dicium teh meuni ciga nyium kulit on. Nyakeun wae da pahalana ge seperti masjid on. Anggap pamajikan akang teh on. Otak aing sadar ya cek budak bujangan jeung parawan bapak kurban onta mama 70 dosa ari parawan jeung bujangan kumaha menang pahalana menang kusia cium ka bogosia tepat jam 1 peuting menang pahala bujur monyet temenang mun santri jeung santriat kudu kawineuh ya santri mah teu meunang bobogohan engke bae ku Kang Ustad diteangankeun uing oge di ditu santri geus katempo bujurna geus mulai monoyot ti arek kendogan wah ku aing tanya sia yang kawin buru-buru nya ceun akang hayang kawin geus ku aing teangan jaluk bener nogan geus kawinkeun sebenon
Pasantren itu untuk mengkang hawa nafsu ya. Ibu-ibu kan masantrenkeun budak teh hayang salehnya. Insya alhamdulillah dina wengi ieu urang sadaya kumpul ngariung di dieu dina raraga haul saha Haji Amo Sukarma bin Bapak Jamsir. Urang doakeun mudah-mudahan Bapak Haji Amo bin Bapak Jamsir mudah-mudahan mesin ditampi iman Islamna amin, dihampura dosa perdosaan amin, dicaangkeun dilegakeun alam pakuburan amin, mugia dilungsuran rahmat kubur, dipaparina nikmat kubur, mugia engkin dibangkitkeun sing digampilkeun dina arah-arah masar, sing digampilkeun dina siratal mustaqim, tur mugia sing dijantankeun ahli surga Gusti Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya Rabbal, tur kanggo anakna, mantuna, cucuna, buyutna, mudah-mudahan mesing dijantankeun turunan-turunan anu soleh-soleha amin ya Allah ya Rabbal. Bangga bahagia Pak Haji Amo almarhum gaduh putra Ustad, mantu Ustad, anak incu oge Ustad. Idza matabna adama in qata'a amaluhu illa min salasun. Bila mana anak Adam, anak incu Adam maut, in qata'a mangka pegat sagala perkara jeung alam dunia illa kecuali min tina salasun tilu perkara. Jadi lamun akang maut, ece maut, moal bisa mawa maut, moal bisa mawa maut, moal bisa mawa saw, moal bisa mawa rarangken emas, moal aja. Mantap ku ece ditabungkeun kana gulang, tika rame peo. Lamun rek ngaji Sabtuan teh dipasang kabeh, beuheung dipasang. Tika lempang ge cika jelema nu tawadu, berat ku kongkorong. Ulah ece maut mah dijual ku salaki dipake kawin di jeung nu ngora. Ngantak mending kene keur urang hirup loba soda. Sebab cenah bila mana anak incu ada maut pegat sagerupa amalna ila kecuali min tina salasun tilu perkara kahiji sodaqotun jariyah. Sodaqah jariyah mana? Kamari wakaf masjid, wakaf tanah masjid. Man bana masjidan lillah misau baitan fil jannah, sing saha jalma anu ngawakafkeun jang ngabangun masjid mislahu baitan fil jannah mangka bakal engke disiapkeun nu sarupa di jero surga ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kang Jenal Apit bahagia uing kadang sirik kayaknya ieu mah ustaz teh bager cicing dek kada mau tekar di ditu teh kaop teh kan nampono geulis resep salah teh henteu ece uing mau mobil nu salah ustad atau jamaah. Uing mau mobil bola mawa mobil seret pan mama ngagadag motor teh eling teh seret hareupeun ari make baju murah ngagantung cangkeng kadeuleuh bujur ketempo calana pensil teh teu ditempo dosa teu ditempo tapi aing geus ditelek-telek eta dina cangkingna sugan teh aya orai welang padahal bener anakna 5 sangkayoan. Ngantak omat ka para kaum ibu supaya lalaki kajaga amal ibadahna ece kajaga tina dosa diraksa tina dosa lamun ngangge acuk kaluar ti bumi sing sopan ngangge kurudu ngangge acuk anu pan dan geus teu pantes kangajengan kadangnya umur geus 50 make celana pensil lempang diciga papatong hirup atuh kecepak untal ya Allah ya Karim Gusti nu Agung. Ieu mah di Sukabumi di dieu mah insyaallah katempo rapih kabeh keur ngaji mah. Keur ngaji tuh yang balik ti dieu mah teh eling deui beuteungnya. Jamaah rahimakumullah, jadi urang hirup teh kudu loba sedekah. Ieu Pak Haji Amo nu juju menengna loba sedekah. Naon sedekahna? Masantrenkeun anak-anakna eta sedekah nu paling utama. Cung saha anu masantrenkeun burang kalihna jamaah? Nah cung
ngacung sing luhur. Ai ulah ngawadul nu teh gablek anak pasantren mah ulah. Nu ai gagaro ieu mah. Nanya. Nah. Duit ku aing. Pangacung Pak aja nah. Pangacung Pak dulu Pak. Ngacung heula, mana anu budak nama santren ngacung? Awas wadul. Cicing mana emang? Mana? Eta. Hadieu ce. Hadieu, mana mikna? Ya, tunggu sampai gitu, mic. Darap ce dia. Danap. Ya. Boro. Sanwani karep. Disingsiuna. Sok ibu ka dieu, nu antum ka dieu. Ayo. Mama kedua enggak direktur. Ye. Sok. Namanya siapa? Aminah. Aminah. Wih. Aminah itu nama yang sangat bagus. Saha ini Aminah teh? Aminah teh saha? Abi. Hah? Abdul Muthalib. Geblek sudah. Banyak Aminah jadi Abdul Muthalib. Iya mananya Aminah teh saha? Abdullah nama ayahnya Aminah, Ibundanya Abdul Muthalib. Wajar lah, jangan lagi ini atuh. Belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Belajar nges inin bagai melukis di atas air. Pohon deui. Jamina, bentar. Kumaha sehat? Aja sesiran itu nahan. Tong ijepan atuh. Salaki geus cemburueun. Aja, ari aja umur sabaraha ayeuna? 50. Jedog geus ulah seureun wae. 50 aja. Boga duburan kali sabaraha hiji? 3. Alhamdulillah. Pameget istri? Istri pameget istri. Anu mas santren bar hiji? Pameget. Anu pangageungna? Kedua. Anu istri kok? Alhamdulillah. Berarti semoga incu. Oh, tes ini. Nah, terus eta nu lalaki teh umur sabaraha? Umur 22. Saha ngaranna? Sarif Muhammad Abdurrahman. Ah, halus. Terus tujuan aja mas santren teh naon? Yang kedua anu putra anu soleh. Alhamdulillah. Ayo soleh teh di kumaha? Dengar pertanyaan. Ece kunaon make dahar? Yang wah. Kunaon make dahar? Lap? Kunaon ece make baju haneut? Iris. Kunaon eta budak hayang soleh? Hayang baju soleh. Heeh, kunaon? Sebab ece hayang boga aman nu dibawa ke alam ku. Sebab amalan nu kadua kacandak anu ka alam kubur teh selain sedekah jariah teh au waladun solihun ya'ulahu. Nyatana barangkali anu soleh soleha anu daek kadoakeun kadu jadi induk. Berat tuh boga budak nu masantren. Berat. Kunaon make berat? Emang sok tipe panggul gua cek. Biayana masantrenna di mana? Di Tasik. Masuk teh sabaraha tahun? Pasti 3 tahun. Iya, wanita Wonder Woman. Tepuk tangan buat Ece Aminah. Hayang duit teh, Ece? ayam. Jang naon dia duit? Jam putra abi. Oh. Dikirim 100.000. Alhamdulillah. Sadai. Macam. Sahan wani.
wani ada apa tuh ye awewe wae kan udah pas wanian kamu lelaki mik kan Akang nami Akang teh saha Abdul Ghafur oh iya mah bapak si Rojali wow udah ge mah sebab pernah panggil kamari iya Arab palsu di mana Akang teh Ya di Karawang Tanjung. oh Karawang kene asli Karawang Asli Inung Karawang Karawang. Bapak Karawang Ya. Nini Aki Karawang. Nini Aki mas kolot terus buka anak teh mas santren berhiji nomor hiji si Rojali teh pinter eta budak pinter lagu jeung pinter dahar apaan montok bagus arek duet can jadi wae jeung Rojali ya Rojalinya ka di luar wanita baru kuliah baru ayo Bela, Akang tujuan mas santren ke si Rojali ameh naon? Aya ngajamkeun anak anu soleh ameh naon? anu biasa kadoakeun ka Ibu Ramana. Ka Ibu Ramana. Emang Akang hayang didoakeun? Ya tanah yang eta Can hayang ya hayang. Dengekeun, aing ngadoakeun teh kana mau tungkul. Al ahya'i minhum wal amat kanu hirup jeung kanu maut. Jadi lamun boga budak anu soleh inung bapana teh aya keneh di dalam dunia keur hadiah puji teh dikiriman khususon ila jasadi saha anu bin anu bapana anu binti anu indungna Al-Fatihah ngadoa eta budak ya Allah Ibu Rama abdi teh sing sehat wal afiat ulah pasea wae gara-gara Bang Emo doa Usah pasea teh gara-gara Bang Emo tegan oh alhamdulillah usaha teh kana naon Akang bidan hah bidamel nya damel kana naon di perusahaan manajer naon itu karyawan lain karyawati lain ya yang bekal atau sama-sama langsung telah montong si Gojali mah geus Rojali mah alhamdulillah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin dan halu bi'ir uqadu wa tanfarijo wa tubda bil hawaijo wa tunalu wa ustul hawatimi wa yustasqal biwazil karim wa ala ahlihi wa sahbihi fi kulli wa nafasin bi adadi mudah-mudahan sadayana sing dilungsuran barokah amin. Mudah-mudahan urang sadaya kenging maghfirah ti Gusti Allah amin. Ya Allah ya Rabbal bil khusus kanggo Bapak Haji Amo bin Bapak Jamsir, bil khusus kanggo keluarga besar Yayasan Hidayatul Burhan, bil khusus kanggo Ibu Epi anu nembe rengse dioperasi saurna mudah-mudahan saya nggak ada mang ya. Bil khusus kanggo Kang Ajengan Afif Raka Simkuring mudah-mudahan mantena sing diangkat harkat derajat kanu pangluhur-luhurna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jarang pejuang agama benar-benar berjuang karena agama. Agama butuh dengan orang-orang pejuang, tapi banyak orang yang numpang hidup dari agama tapi dia tidak menghidupkan agama. Contoh Kang Apip, dia adalah orang yang menghidupkan agama. Saya menjadi saksi budak santri ti jam 3 geus salat tahajud, beres tahajud dawam zikir, terus sholat subuh, beres subuh dawam zikir, terus dari ayat duha bersama, duhur ngaji, asar ngaji, maghrib ngaji, barokah mulai eta kolotna budakna terus-terusan dawam ngaji jeung zikir ka Gusti Allah.
ngantak boga budak kudu di pasantren ece teh jeung akang keur kekerlekan kan pan lamun dicabut nyawa teh ece akang bagina Rasul keur dicabut nyawa dikisahkeun mimiti dibenyeng nyawa teh cenah tina jempol punten ya sanes sopan tina jempol sampai pegang keret nyeri tika ka mumuncang dicabut deui pikakeun tuur dicabut deui teh pikakeun ieu naon ieu teh cangkeng pikakeun dada tipakeun tikoro tina tikoro diantepkeun ngantak sok aya disebut lalayaran ditaros bagina Rasul ku malaikat Ajrail pencabut nyawa sakitu teh pangsopan-sopan nyabut ya Rasulullah ari anjeun kekeureupan wae soca teh kulantaran nyeri sanes muhun cek baginda Rasul ya Ajrail ari dicabut nyawa teh nyeri ieu sanes muhun ya Rasulullah dicabut nyawa teh nyeri cek baginda Rasul kumaha timpakeun ka nyeri umat kami di akhir zaman dicabut nyawa setengah naka kami dahsyat teu ka urang wauheun ge henteu papanggih ge encan ka nyeri dicabut nyawa titah dilimpahkeun satengahna ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi ngantak ayeuna urang sok aya dicabut nyawa dibere nikmat kumaha keur dicabut nyawa bari sujud nikmat nahan nyeri ngan saeutik da bari sujud ka Gusti Allah dicabut nyawa bari maca Quran nikmat dikurangan eta rasa nyerina da dicabut nyawa keur maca Quran dicabut nyawa keur wudu dicabut nyawa keur sedekah ngan pangcilaka-cilakana jalma lamun dicabut nyawa keur ngalampahkeun maksiat ngantak sok aya nu dicabut nyawa teu pikakeun ngelel dicabut nyawa teu pikakeun dicabut nyawa teu pikakeun pipis saking ku nyeri mudah-mudahan urang sadaya mesing tiasa pupus dina husnul khotimah angkat pandangan ya Allah bi'a sadena ya Allah bi'a ya Allah bi'usnil khatimah sadena ya Allah ya Allah bi'a ya Allah bi'usnil khatimah mudah-mudahan ya Allah urang sadayana nu cinta ka Rasul urang sing dipupuskeun dina kaayaan anu sae dina tempat anu sae syariatna sae dina kaayaan sae dicabut nyawana sae pupus husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin tadi wih deui Pak Haji Amu almarhum bagi aku naon masandrenkeun budakna kata si hiji dua tilu nyangut ka Kang Ustad Apip dan caritana kitu nya teh ustad dipasantrenkeun papangi jeung Kang Ustad Apip nyantol dibawa ka dieu boga anak ustazah boga minantu ustad anakan anakna teh jeung minantuna teh incu tadi geus bisa ceramah masya Allah anak ustazah pamat minantu ustad incuna calon ustad mudah-mudahan eta si adek nu tadi sana mina teh Gana oh berarti keur aya gerhana mah Gana Maulana mudah-mudahan janggana sing dijantenkeun kiai ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sing dijantenkeun ustad ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sing dibarokahkeun ilmuna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Agama butuh dengan pejuang-pejuang muda seperti saya. Nah, maksud ciga nu rugi pisan. Lo ngomong aing nu dipuji awak aing nu jangan protes. Masalah buat lo. Pejuang muda Gusti umur dek tekarak 25 balikun cicing ulah sok cicing
Ya, butuh pejuang-pejuang muda. Kok si Rojali tak kedeng deui. 10 tahun deui, 20 tahun kas budak-budak ieu 20 tahun deui. Insyaallah lamun loba calon-calon pejuang, mangka ieu Indonesia bakal baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Tapi kumaha lamun loba budak anu nongkrong dongkap waktu sholat lohor si kehet makalakah molor nukitu budak sakalor nukitu budak sakalor sholatullah salamullah ala toha sarana dongkap waktu sholat asar sinjang kalangan lungsar nukitu bujang kasasar nukitu bujang kasasar sholatullah dongkap waktu sholat maghrib budak ngorak kalah kadek kidik nukitu budak na jurik nukitu budak na nukitu budak na nukitu budak na budak mana di desa ke masjid sok nongkrong mun maghrib nongkrong hari inung bapak nanti orang mana saha karak sadar lagi karak sadar budak mah curi pikir-pikir oh budak aing nongkrong berarti saya tak jadi Allahumma sholli wa sallim wa barik ya rahimakumullah. Sodakotun jariyah keluarkan sodako jang biaya budak sekolah ya tong melang boga budak nu santren boga budak nu sakola dibiayaan ku kolotna mangka kolotna bakal dimudahkan ku Gusti Allah dina milian rezekina yarfa'illahil ladina amanu minkum walladina utul ilmi darajat dina Al-Quran dunikeun yarfa'illahil ladina amanu bakal diangkat darajatna jalma-jalma nu arariman walladina jeung jalma-jalma utul ilmi anu nungtut ilmu cek tafsir nu nungtut ilmu nu ngabiayaan nu nungtut ilmu nu ngadoakeun nu nungtut ilmu utul ilmi darajah bakal diangkat sababaraha darajat ngantak budak nu tolab ilmu ece tolab ilmu bapana tolab ilmu naik darajatna ece ngaluarkeun biaya bapana ngaluarkeun biaya jang budak nu tolab ilmu naik darajatna insya tong kudu melah sim kuring barangkali di payun si teteh keur masantren ti SD sampai lulus aliyah tapi di Cianjur sim kuring di Sukabumi di Longokna 3 bulan sekali ngantak kayaknya seteteh mah budak awet bener-bener kuat mental teu pernah kaogo sebenarnya di pasantrenkeun kudu mahi duit 200.000 selama 3 bulan Masya Allah boro-boro budak abi mah teu mahi ustad udah dilatih aku ece-ece kene atuh giri di ke PAUD iya ya PAUD bat uing nanya nu jajan gede budak atau indungna sok sia berarti nu ngalatih goreng patut saha indungna ngayamun aya budak nu beungal teh kang kieu caritana mah akang keur kuliah budak teh bader huhujanan da atuh lain bager nyarekan teh kieu dasar sia mah beungal kos moyang sia teu kang ka akang saha eta teh kalakuan saha indungna dicibit sia teh tong hujanan besi buduk tuh ai omongan indung teh pan mustajab ngadoakeun ka budak jadi ngeus budak buduk diruruan dasar sia mah korengan ke kos moyang sia dewa kos moyang sia dewa
lamun nyarekan budak ece ingat ya pan burang kalimah sapopoena di imah jeung indungna ti leuletiknya ece boleh tidak marah kepada anak boleh tapi marahnya harus dengan bahasa terbalik. Oke, misalkan budak ece teh ngaliat cek ece teh ujang kasep soleh neng gelis soleha lamun budak orang ngaliat sebutkan soleh lamun budak orang ngaliat nu awewe sebutkan soleha sebab omongan indung adalah doa yang akan diijabah oleh Gusti. Dasar pejuh teh siapa kurma bulat teh benga mungkin benga akan ge sami ya lamun nyarekan budak sim kuring sami lamun ngambek ka budak kali abdi ka santri abdi kasep bager ka dieu padahal nyaho eta santri teh beungah ka si Rojali kasep bager ka dieu soleh bager ka dieu. Jadi orang kudu maha carana adab menjadi orang tua. Lamun ece akan geus beres ngadoakeun, geus beres ngaluarkeun harta yang budak pesantren, mangka nu terakhir panjatkeun doa ka Gusti. Adua silahul mukminin. Doa teh senjata umat mukmin. Lamun budak pesantren ece tong lepas-lepas tina ngadoa, hudang tahajud, ya Allah jadikeun burang kali abdi anu jeung masantren teh sing pinter, sing soleh, ulah abong-abong budak masantren manehna kebluk molor bae kalakuanna. Nya budak lagi di pasantren sare bae. Sabab naon? Kalakuan kolot bakal menjadi contoh kanu jadi budak. Nah, gitu ya. Jadi amal nu bakal dibawa sodako jari kaduana naon au ilmu yung tafa'u ece boga ilmu budak masantren ku ece amalkeun ilmu ngabdi kanu jadi salak lamun ece gawe di pabrik gawe sing bener salaki lamun gawe di pabrik doakeun ke ece salakina gawe sing bener mun menang rezeki dikeun ka pamajikan kabeh ulah ieu mah menang gaji 500.000 selempetkeun 50.000 nyokot jejeun useup kalakuan nyokot gaplek judi kalakuan anak muah bisa soleh jeung soleha budakna lamun kolotna seperti kitu mangka kumaha eta manfaatkeun ilmu urang ece loba ngadoa jeung ibadah ka Gusti Allah ngadoakeun anak jeung nu jadi salaki ibadahna ku cara usaha melaan anak jeung nu jadi pama nu katiluna naon sedekah jariah geus kaduana au ilmu yang tawabi entos katiluna wa waladun solihun di mana ece geus pina ngadoa ngabiayaan tina harta halal budak di pasantrenkeun insyaallah budak ece bakal budak anu wa waladun solihun budak anu soleh yad'ulahu anu daek ngadoakeun kanu jadi indung apana mudah-mudahan santriat anu mondok pesantren di Yayasan Hidayatul Burhan mesti dijantenkeun burang kali anu bermanfaat kanggo agama bermanfaat kanggo negara bermanfaat kanggo indung bapana amin ya Allah ya Rabbal oge kanggo ibu-ibu bapak-bapak anu ngagaduhan burang kali teu masantren tapi ngaji ngalong masantren keneh seruan pan tiap maghrib sok pinuh nya sok pinuh kuat aya hampir 100 sing kuring kuat bunga tiap maghrib di pinuh ari masantren teh lain berarti kudu cicing di kobong wae ngaji ge masantren sarua ngan aya nu disebut santri kobong santri kalong tah lamun budak ece cicing di pasantren disebutna santri lamun bulak balik disebutna santri kalong lamun bulak balik tapi teu ngaji eta kalong wewe ya mudah-mudahan ieu sadayana santri santriat guruna sing dibarokahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal ngadeg sadayana ngadeg 30 naon lapar 28 30 sapar malam 30 berarti dinten enjing teh malam hiji mulut malam hiji mulut aya amalan ku abdi dijajahkeun
Tapi mungkin Qabil tuh jawab dina hatena ya. Bila mana tersering sih. Amalan malam satu mulut anu kudu dilaksanakan ku jamaah. Upami anu tiasa ngiring di pesantren jongjon dipimpin ku Kang Ajeng Napip, milih di bumi masing-masing. Ibu-ibu, bapak-bapakna milih tepi di pesantren. Dina malam hiji mulut aoskeun ku ibu sadayana ngalaksanakeun salat sunat tobat 2 rakaat. Naon cenah? Salat sunat tobat 2 rakaat. Bebas salat mah. Seperti salat sunat biasa, bacaan bada Fatihana anu pondok-pondok bae. Kaduana salat sunat hajat 2 rakaat. Pertama salat sunat, kedua salat sunat, terus macakeun istighfar 100. Bacakeun naon cenah? Istighfar. Terus bacakeun sholawat ummi 100. Apa tuh sholawat ummi? Aduh, nya deui sanggelang sing saha jalma nu maca sholawat ummi dina malam Jumat atawa poe Jumat 80 wihan mangka eta dosa jalma dihampura saminggu katukar. Jadi geus kalampakeun kahampura ku barokahna sholawat ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Sekali deh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 100 wihan. Beres tadi jalan bacakeun bismillahirrahmanirrahim 780 genep wihan. Beres tadi jalan manjatkeun doa kasaean kanggo baginda Rasulullah sallallahu alaihi mangka sing sasa jalma anu geus ngalampakeun amaliyah nembe bari ngadoa ikhlas mahabbah ka baginda Rasul ku Gusti Allah bakal dibere kaalusan anu tidak terbatas. Insya mudah-mudahan jamaah lebat karena bulan mulut mesing dibarokahkeun ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayat anu ngurus yatim piatu ngacung ibu-ibu. Ibu, gaduh yatim piatu berapa? 1, 2 yatim piatu. Ibu tiasa kapayeun teu? Tadi? Hah? Mana? Aya deui teh nu ngurus yatim piatu. Nu gaduh yatim piatu bapak-bapak aya teu? Bilih ngurus yatim piatu nu diurus ku urang. Ibu itu kan jangan neng santri kan panganterkeun ka ibu itu karunya tuh yang di belakang ya teh ngaranna teh oh ayeuna si itu teh si Kori mana Kori? Oh itu si Kori ya jajabkeun gitu aya keneh teh nu ngurus yatim piatu kaya anu ngurus yatim mana? Mengurus yatim piatu mana? Hah? Oh, bapak ngurus yatim piatu. Bapaknya ke mana? Bapaknya kena tuh? Pupus. Ibuna? Sami. Pupus. Sabra hiji pak? Kadi pak? Ayah kena tuh? Mana? Aduh, oh, ibu mah yatim piatu, tapi ke yatim piatu. Oh, ngurus anaknya. Ya, tos. Ya. Sok kadia. Kadia. Siapa?
Mak, ngurus yatim piatu. Salah, ngangkat duit maksudnya. Kurang loba. Kurang loba. Aing batuk. Walaing ke partum eta teh. Kan teh. Kita keur batuk Kang Ajengan saminggu. Datang ka dia mungkin batuk bae. Anu janda. Ngajong. Atuh neangan salaki mau aja di janda deui. Berarti terlaku. Ternuhun, siapunten ya. Didoakeun Yayasan Hidayatul Burhan sing barokah amin. Bapak-bapak sareng ibu-ibu sing barokah amin. Santri-santrina sing barokah amin. Ya Allah ya Rabbal. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.